rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa. Maksudnya Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maot na bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas, urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas, urang ngajarahan deui kitu ka mana kana Ki Ayasnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh aya kiai maot teh henteu dizarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu zarah-zarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lain nang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Wa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teu dihirup, fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet, andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabatna geus teu aya, sampaikeun ku tabi'in, tabi'inna geus teu aya, disampaikeun ku asbat tabi'in. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo. 2 3 panggung horeng, jero nama
moal teurak kajen ku kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu tek ceuli datang ka teurak we moal teurak naon sababna lantaran ojol tamah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul mal beres nu mantak lantaran ojol deulekeun geus maotna deulekeun cek Imam Ghazali deulekeun geus maotna we trek we kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat ka dinya ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh apakah teu akrab kunaon embung jarah pan nya baheula dakwah abdi dakwah lagi dibayar ieu gua ojol teh nya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing nasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana teu maksudna angan kos kitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana nasehatan ku neuleuna ge kana nasehatan komo lamun geus ngajina kana nasehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema datang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deulekeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali deuk garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan kitu nya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae laing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya yen pondok menta yen majelis menta ojol teh kos kitu ngaran mal beres yen kudu yen majelis mah nyanana atuh aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyed geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya
kos gitu dah beda niat sih nggak ada niat mantap yang niat sok di non karena sok dibahas-bahas baik ku kiai balikan deh supaya jelas niat kurang tipeting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta orang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masal eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ke kadang-kadang beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mah sedang ka mana ieu oh bayaranna ge gede cabok kiai kos gitu mah eta teh ikhlas eta kos gitu kan eta teh piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mana ma ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teu daek narurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikum salam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan hareup mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sih nu kabalinger sebenarnya Deres kene tama kos gitu deres kene deres anu kieu Waalaikum cerik bae oh nyabi kang di mana di mana oh udah deket ya dari dinya enak aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit jah iya aduh boga salah kita henteu si budak mun teu onam artina itu
Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge baik jadi manginjam duit teh jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu we ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina allazina matu wa hum yashrabunal khamra yaquluna malal maisir eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين. Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus sholihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya nama maut memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus sholihat nomor kadua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu ayat 3 ittaqauna
loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantap aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw wasanu ngan kabladina istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit geus sieun nya mah Waalaikumsalam ti mana ye ti atut ai butuh ieu ka duit teh ngieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente suara duit lah barang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mah mung panai 5 daek kagok ka neraka aduh neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ya umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan Gusti Allah cukup bae ieu teh make ittaqauna hiji bae cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka 2 summat taqaw amanu 2 mereka 3 summat taqaw ahsanu masya Allah 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati kana berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman tarekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang dirina teh ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak mancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge
jangan ngajinya terus baik atau otak nat pendek jasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak trizi HP na geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ya pasti aing dipake kagreget ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener nyana make ittaqau nu kadua teuneun HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal ku ari mah HP teu boga nonton TV bae atuh ieu bagi berat penyakit bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah geus teh TV geus sia mangpaatna aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui